Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Kidul, dina 25 Juni 1836. Anjeunna mangrupakeun putra kaopat ti 8 duduluran, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie sarta R. Atuti Marini Puspawardojo. Habibie nikah jeung Hastri Ainun Habibie dina tanggal 12 Mei 1862. Sareng ngagaduhan 2 urang putra nyaeta Ilham Akbar sarta Torik Kemal. Sifat tegas dina prinsip tos ditembongkeun Habibie ti elit keneh. Habibie anu boga pikaresep naik kuda ieu kaleungitan bapana nu pupus dina tanggal 3 September 1850 sabab kekenaan panyawat serangan jantung. Teu lila sanggeus bapana pupus, Habibie pindah ka Bandung pikeun nungtut elmu di Gonversment Middelburg School. Di SMA, anjeunna mimitian prestasina, utamana dina pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie jadi sosok favorit di sakolana. Sanggeus tamat SMA di Bandung tahun 1854, anjeunna asup Universitas Indonesia di Bandung, nyaeta ITB. Anjeunna meunang gelar diploma di Technische Hochschule Jerman tahun 1860, anu saterusna menangkeun gelar dokter di tempat nu sarua tahun 1865. Habibie nikah tahun 1962 sarta dikaruniaan 2 orang anak. Tahun 1967 anjeunna jadi profesor kehormatan guru besar di Institut Teknologi Bandung. Lengkah-lengkah Habibie loba dikaguman sareng kontroversi. Loba pangagum tapi teu saeutik oge nu teu pamadegan kalayanana. Habibie ngan 1 tahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah nepi ka ngahontal gelar doktor konstruksi pesawat di Jerman jeung menang predikat summa cum laude. Saprak lulus, Habibie tuluy digawe di industri pesawat terkemuka MBB GmbH Jerman. Samemeh menuhan panggero Presiden Soeharto pikeun balik ka Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun ngajabat jadi Menteri Nagara Ristek Kepala BPPT. Mimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR jadi Wakil Presiden Republik Indonesia, sarta disumpah ku Pupuhu Mahkamah Agung jadi Presiden Republik Indonesia ngaganti Soeharto. Soeharto mikeun jabatan presiden eta ka Habibie dumasar pasal 8 Undang-Undang Dasar 1845.